naon sia teh dek nyokot harta kekayaan ya lain aing teu ngeunah naon pamadegan aing sia dileuwihan ku sia dulur aing tadi bebeja ka aing cenah rukun Islam aya genep ceuk sia sia teh ngaruksak akidah cing salamet silaing ku ayana agama ayeuna silaing dek neunggelan dewek eta teh hartina silaing teh dikusrukeun aing mah teh suka rukun Islam aya genep aing nu sabenerna sabaraha ka hayang sia atuh kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13 sia nu podaraneun aing mah kabina-bina teuing sia teh 5 goblok teu bisa tuh berarti sia nu lain mah sia nu kudu dipodaran sia meureunnya nu ngaku nabi akhir teh sodet teh maneh lin sadet bener sia what ayo usik sia hayo kabengkek sora sia sok hayo aya kitu gerakan timbangan teh euy hebat euy nepi kangen syakilat ngabubutkeun aing kitu weh sok sia tah aya anjir weh luar biasa teu kaciri eta gerakan euy tah tah anjir geus kitu urang ditu ilmuna eta meureun anu disebut gerakan bangkong sapintrong teh lineuk tapi lingas nu alus pisan mah gerakan ajul gedang atuh eta mah kedasaran pun bojo eta mah sing minta gerakan nu aneh naon hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug kumaha teh gerakan gunung rugrug teh tina dipan teh ngagulutuk ka handap teu lesot-lesot kukurentelan we atawa gerakan tumpu rudes geus kukuleran teh paehane kamana we kana siang hebat gitu eta gerakan tuh ya wala tak ya alo tuh weh abdi ya tuh weh pak ini atuh aduh ngeuna euy dek deungeul aing baru kana aing teu ngejar ka dieu aduh wait tahan tuh up aduh goblok teh bibir aing dibodol jeung beuti kotok deui jeung alah what ya kudu wait dia up anjir what ya aduh ibat aduh nah sia teh jangan bibir aing we atuh lain ditaki sia teh what ya anjing ya tak ya well ya sak ya iya aduh alah alah aduh alah aduh aing macam ni kedua bibir ke skandal teuing nyeri anjing alah aduh
Anjing. Tuh kejadian spektakuler mah. Naon? Nanti kadeuleu. Juragan Gatot Kaca jeung eta satria nepi ka waduh, tanaga jerona luar biasa. Muning rarakitan kuda papasangan. Kakaraeun Juragan Gatot Kaca oge Bang Holil. Naon? Mangih musuh sok itu buratna. Aneh henteu lamun neungeut ti kajauhan, dadek mah aneh atuh. Ajianana teh kilat bajra. Saha teh? Tuh itu satria. Ai Gatot Kaca. Pancabraja. Eta mah teungeulanna atuh ti ditu teh kilat bajra. Gatot Kaca ngalalap kana tangkal kai gunana teh berbobot. Runtuh. Ku ajianana lain anu warga gaji ulah ditu. Oh. Terus para prajurit anu mawa itu nu mawa kareta mararong kabeh cinggeleuneng eta satria jeung Gatot Kaca teh cenah guru nama eta tah Gatot Kaca cenah guru na teh eta tanu panjang irungna tu itu satria cenah nu diikat guru na teh tah di dieu urang naikkeun bandera urang kumaha Silaing jeung dewek urang diadu urang gelut supaya jelema teh ka dewek ngararajen supaya jelema teh sadarieun jeung dararepa supaya serap nempo aing ge. Ti kajauhan teh Silaing teh ngajoprak api-api. Ceuk dewek teh Pancabraja. Dah. Suralit Silaing kekerepengan. Keun bae di jeblok oge abeh jiga. Keun bae da loba sabun. Silaing ka dewek kitu. Dewek kilat bajra Silaing Pancabraja. Cebrod ka dewek kusak. Kekerepengan cing jiga. Ayeuna olah pira ku panisung balik. Jadi sok heuda meureun pasea teh kudu aya pasal. Kudu aya sabab. Sababna mah Silaing kadupak, ngamek atawa majeg. Kadupak atuh heuh. Sok ayeuna siap. Nah, can ngambek. Geus mimiti, la ilaha illallah. Otak nepi ka kitu sia. Komo lamun dititeh dagang ban, dibikeunane mun ka batur mah. Kadupak sia ngambek. Aing molot sok ngambek. Dek nyebut naon ka aing. Naon sia dudupak sia pegek. Nah, nepi kana hate teh euy. Lain ni warade teh nyaan ya. Ai kana wujud mah. Notorogan sia teh ngadol ngadupak eta teh jalan teh lega. Kajabat sia teh nyeun pasal ka aing. Naon maksudna ngadupak ka aing? Lain ngadupak goblok meureun kadupak. Nah, nepi ka tengah hampura ka aing. Hampura we pernah sakitu. Oh, aya hampura mah teh nyatana naon. Wah, teu cios deui wae. Otak nasi eta ka binanya euy. Hese dipake ngalah duit ampun. Hese dibawa jadi barat. Tau ngahampura atuh moal prak mun belegug. Oh tengah hampura henteu. Nyaan bisa ngajak dulu teh ka aing. Paduli sabapa aing mah deuleu. Eta bejakeun sabapa nama. Ada mangana neungeuna nyaan ka aing. Sia teh nyaan teh. Boga ajian naon sia teh ngajak kitu teh ka aing. Ya. Nyat sampah sia kana ilmu aing. Aing teh deuleu boga ajian kilat braja. Kilat braja. Cetek Pancabraja. Kilat bajra deuleu. Nya asa teh rasakeun sia kulajar. Kilat bajra. Ya Allah. Tangke Silaing mah cileuwih ti aing. Wah, memang karasa. Karasa ku kaula eta ajian. Tapi rasakeun kilat bajra. Waduh. Sok sia baru kana kilat bajra. Hiji-hiji goblok.